Keluar rumah ini. Ayo anjing. Kape teh can punah. Lain orang pemikiran di zaman ayeuna sekolah. Ya gitu. Pengalaman pramuka anya ini jadi tentara meureun apa pramuka mah. Ningali dina gugas sugan aya penerimaan remako remaja kolot yang pramuka. Udah sama zaman baheula tuh. Bener. Dinya mah leuheung beureun diajar pramuka. Wah baheula sakodong bisa eta we apa TPBB nu kitu gini. Gerak jalan bisa. Baris berbaris gampang nama. Lain anu teh ningali heuting pengaruh budak ayeuna meureunna. Benar. Pengaruh HP meureunna ku media teh asa jauh jeung zaman urang baheula nya. Urang mau bogahan ge aduh hese teh. Derdung sarung zaman urang gitu. Ayeuna mah tinggal tik 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 ketemuan. Tik ketemuan. Matak mah pantes loba kamaksiatan. Udah ku HP meureunna. Hariwang zaman hariwang. Bener sama beda lah gitu. Beda jeung urang-urang baheula. Boy, orang bukan cerita. Boy. Orang yang mendengarkan cerita mana Pak? Apa cerita? Matakna dengekeun lain kumaha cerita. Orang mah dengekeun. Kumaha cerita lah. Orang teh bicem gitu, boy. Eta ieu sedek kieu aing reuwas anjing si bantu lele dumbo. Efek lele koneng anjing. Tai maneh. Pan urang eudek modal emane pantai urang mah jadi beuting. Cut. Laletik nu urang bibitna mun ieu mah bibitna. Oh laun baradap. Bekah apa di mana? Lain. Gangguan tetangga. Poek. Di boy anya. Mangga. Ayo. Lur zaman dulu Jelaskan. Loba korban Kalina beli mobil. Korban. Assalamualaikum. Salah. Tah iya korban ieu jiga ieu Korban langsung. Iya, korban. media sosial. Lain kieu bleng itu. Kumaha. Cari atuh. Kumaha keur ngobrol masalah budak zaman ayeuna gitu. Weh, zaman ayeuna mah kan. Benar. Iya gauna luas. Apal kopi duitnya mah. Ini emang gitu bro. Ada ngomong jika dolos anjing mah. Kali-kali kan lebih duitan wae. Wah, anjing si Bebek kemana? Ajak malam mingguan. Pasar malam ayeuna teh tutup, anjing can buka. Bodoh anjing. Gimana tuh ini ya pasar malam aya kieu buka berang-berang. Pasar malam cenah. Oh iya, ajak atuh urang. Kayana we urang pasar malam. Di mana pasar malam di mana? Ulah pasar Jumat wae atuh. Geus ulah loba duit. Wah, enggak aing teh ngajual beas lo. Jual beas ini sieun anjing 3 kilo. Dipitin. Gaya kup kolot ngaripu. Nah, nu penting duit tuh. Duit jual beas we. Hirup ayeuna mah awa duit. Nges rungkad. Ruksak segala-galana. Boga duit ngejual beas. Boga duit mah gawe atuh euy, lain nyokotan ieu batur. Beas nu aing pan aing ngajual beas ya gawe ngajual beas. Gawena
Ari eta usaha saha meuli beas teh. Usaha urang pan urang ngajual beas. Jual beas ya. Eta teh hasil ti kolot cik atuh mararikir ari sararia. Penting mah fashion gayanya. Gaya budak ora tuh. 2022 222 harus gaya outfit. Outfit kusi Nyetel kusi bonge ya. Atuh Mana gawe-gawe naon? si anjing teh nyahoeun gawe mah ieu. Moto dong, Bos. Anjing, fotografer. Tutut cerek. Dan bener. Moto naon wae lamun ieu jadi kitu. Tong dong, Bos. Moe tonggong cenah abeng, moe tonggong. Mendingeuna eta ngomong. Eta ngomong mendingeuna. Moto gawe naon, Moto abi mah. Wiyos. Ayo, Neng, jadikeun jeung sama. Gawena moto moe tonggong. Gitu anu enteng untung teh. Ngobrol. Tadi digawe marumut. Tadi je adi gaya yang eta selangit. Sok sultan teh ya. Tah, Si goblok teh. Iya, dapat moto teh naon? Moe tonggong. Gakolot si truk anjing. Ari sararia dasar uang kene gawe mah tongong ge. Mang lain gawe kitu nu kitu. Kela boy. Aing dari can ombe poho. Anjing ombe mah balik paingan botno. Ya, chattingan aja si Bebem. Urang mah boy, keur boga awewe anyar boy. Wah, boy urang ada. Mana sarua? Ya bener best friend mah nya. Jadi Urang senang, mana senang. iya dong, kan mana ribu aing ge ribu. Kira-kira orang mana kamu mana? Aing orang lebak. Anjing sarua euy. Mana orang lebak? Orang lemah. Anjing tetanggaan aing mah kana tetanggaan. Bakal tetanggaan. Aduh, bener babaturan best friend, terus tetanggaan. Asa ngeunah pisan nya euy. Kita bakal sa RT. Pasti atuh anjing. Mana saha orang lebak ngaranna? Ini Astagfirullahaladzim, sarua sarua. Anjing, iya mah. Bener euy. Mana mah bisa pisahkan ya aing mah sobat mah. Ese. Nepikeun ka jodoh ge. Semparni jeung besi nempel. Ai maneh. Bapana saha ngaranna? Kang Dadang. Astagfirullahaladzim, sarua. Anjing, gua dadang gua. Gawe di mana kebogohan? Di pabrik. Sarua anjing. Sarua. Ya Allah, ya lebih bener euy resep ayo euy. Benernya euy, ari Nepikeun ka sarua sarua kitunya euy. Cik nya di fotona. Tah, di foto nih. Foto nanti. Gelis. Naon emane? Sama kebogoh aing. Kabogoh aing oge setini ieu mah. Ngaku Maneh nu ngaku-ngaku mah dikeun topi lah. naon aing maneh topi. Ieu tok oge ieu mah kamari minjem. So. Geus enak mah open bajulaan anjing tah. Maneh atuh nginjem melawi sekali pira permasalahan awewe tapi ke dicokot segala rupa ieu maneh. Nah, itu HP teh can punah, HP we iPhone Pan aing menang nginjem ka maneh keur bager ti eueuh CS lah. Eueuh. Ngecerai jeung aing mah babaturan mah lieur lah. Cerai-cerai goblok jeung can rumah tami Islam. Eta naon maneh? Eta jeung kitu pura ku dibubuli jirik ya era tuh boy era.